Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad yassir li amri ya fatahu ya alim. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami itu seputar sih Mu'ad bin Jabal nya. Mu'ad bin Jabal nya ketika keur anjeunana sumapak adanya, ketika keur nangis laju Kanjeng Rasul terus nya mepende eta Sayyid Mu'ad bin Jabal nya tersentuh kan ya panika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu napakan kana sinar hatena nurul ainul basroh mantana Sayyid Mu'ad bin Jabal ya dugikeun ka terus Kanjeng Rasulullah mepende nya ku bentukna nasihat ketika eta Sayyid Mu'ad bin Jabal intihaban sadidan ya, inghapan anu kacida baat nanya tersentuh pisan sabab ngeunaan panyakit anu aya dina jero hate anu mana sieun teh mah eta Sayyid Mu'ad bin Jabal nya ku teu ayana rahmat Allah Subhanahu wa taala ya dugikeun ka kitu nya luar biasa ikan terus dipependek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku nasihat-nasihat nu mantak niiskeun, nasihat-nasihat anu mantak menguatkeun kana motivasi eta Sayyid Mu'ad bin Jabal. Kamari teu nepi ka mana nya. Wala tunaji rajulan, geus nya eta nya. Wala tunaji rajulan tos wa inda tos eta nya wa indaka akharu tos wala tata'addum 'alan nas misnya naoneun sih qala Allah ta'ala wan nasyitati nasqa hal tadri ma kunna ya Mu'ad maka ngandika Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wan nasyitati nashqa sakitu kalimat Allah ngadau dina Al-Qur'an eta wan nasyitati nashqa tur Kanjeng Rasul hal tadri mahunna ya Mu'ad nah manehnya honte Mu'ad mahunna naon sih coba ari nasyitati nashqa ya Mu'ad apa ganjeun qultu mahiya bi abi makanya rios kaula mahiya bi abi eta naon atuh nasyitati nashqa ya Rasulullah angka wa ummi kalayan bapak abdi jeung ibu abdi Rasulullah eta dianggap nya qala kilabun finnar maka ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mu'ad eta teh kilabun finnar anjing dina neraka etang syitu anu ngabesetan ya anjing digogok Allah ma kana daging minal adami tina tulang-tulangna jalma aya anjing kilabun finnar nya anu gawena teh tugasna teh mah ngabesetan
ya eta si gogog teh kana non dagingna dina tulang-tulang aja ultu bi abi maka nyarios kaula Muad bin Jabal bi abe kalawan bapak abdi ari salira Gusti ya Rasulullah sareng ibu abdi ya Rasulullah ya demi ibu bapak jeung demi bapak jeung inu abdi ya Rasul man yatiku hadil ikhsal nah kusaha eta Gusti ya Rasulullah anu kuat ya si jalma hadihil khisala kana ieu pirang-pirang tingkah waman yanju minha jeung ari saha jalma yanju anu salamet ieu si jalma minha dina ieu pirang-pirang tingkah saha anu kuat saha anu bakal salamet nya kalawan nada anu kacida pisan luar biasa eta Muad bin Jabal panasaran naroskeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maka ngadawu ya Kanjeng Nabi awalarna ya Muad innahu la yasiru ala man yasarahullahu taala alaihi innama yakfika min dalikan tuhibalin nasi ma tuhibbu li nafsi Muad bahwasanya nyana eta kalakuan eta yak layasiru yakti ngagampangkeun bakal gampang alaman ka jalma nu parantos ngagampangkeun hu ka eta si jalma Allah taala sapa Allah taala Gusti Allah taala lamun Gusti Allah ngersakeun ngagampangkeun ka eta si jalma alaihi kana eta perkara nya gampang salamet be innama yakfika pastina nyukupkeun ka anjeun min dalika tina eta tingkah apa antuhibba yen resep maneh linnasi ka jalma-jalma ma kana perkara tuhibbu anu mikaresep anjeun dinafsika kana awak anjeun itu watakrau jeung mikangewa anjeun laung ka jalma-jalma ma kana perkara tukrahu anu mikangewa anjeun dinafsika pikeun awak anjeun Paidan tah upama aya anjeun eta angta itu paidan anda kaget kan ya bahasa idan teh bahasa kaget tinggal di naon idan teh ketika dimunculkan kalimat idan teh ketika ngajawaban nya jawaban kaget paidan anta aneh kitu teh ya Muad qad salim tak maka nyata nyalametkeun ka anjeun itunya Qala Khalid bin Ma'dan tah tidinya nyarios lah nya Khalid bin Ma'dan pama ra'aitu ahadan aksara tilawatul Qur'anil azim. Nah, Khalid putrana pameget ti Muad ti Muadnya putra pameget ti Ma'dan pama ra'aitu maka teu ningali kaula ahadan ka hiji jalma aksara anu leuwih loba tilawah lil Qur'an macana kana Al-Qur'an al-azim anu agung min Muadin tibatan sayyidina Muad li hadal hadisil adim kana ieu hadis anu agung mentak aya sayyidina Syekh Muad bin Jabalnya lamun urang ngariadohan non riadoh namatkeun Quran nya kadang anu saminggu kan nya 2 hari tergantung kemauan orang ya pasti aya tah khususan di Muad bin Jabal tawa kajeuskeun emang li hadal hadisil azim nya Pak deui cenanya cek Khalid bin Ma'dan oge
ningali kaula mah jalma anu leuwih loba maca Al-Qur'an tinimbang Muad bin Jabal. Alobana aya nu sapoena rupa-rupa kan nya sahabat kapungkur Al-Qur'an teh luar biasa cintana gitu. Kurang mah satahun sakali jigana untungnya dibere daek maca Al-Qur'an. Sebab jauh pisan langit ka bumi ketika orang ningali para sahabat-sahabat Nabi karena giatna maca Al-Qur'an. Ya, komo kapukun makan emang ditalar. Kertan dimusabkeun mah nya Al-Qur'an teh ditalar. Jangan kali dina Usman. Terus dimushaf deh. Kapungkur memang ditalar. Jadi resepna kan dimusabkeun ten emang geus katropong bakal amun teh mah teu dimusabkeun nya cacak-cacak dimusabkeun garmung macanya beda emang hoream nya horeamnya tapi lamun geus dibiasakeun mah insyaallah bakal biasa kan cuman urang ngamimitianana ngabiasakeunana sangeuknya tilawah Al-Qur'an tilawahnya maca Al-Qur'an kurang-kurang ban sesuai jeung doa ana alaili wa tapanahar wa ja'alna tengah peuting tengah siang nya rek sore rek enjing nya kudu lit kinulit kurang teh jeung Al-Qur'an nya mantakan untung lamun urang salat teh untung sabab dina salat dibaca Al-Qur'an jigana ya mun usah moal maca pisan Al-Qur'an juz ama mah artinya talar we talarnya tak kurang amalkeun geus aya nu bisa panjang gitu dia mah sabab Al-Qur'an mah babari napal babari poho ya babari napalna emang laladat lah nya nikmat ngamalkeun Al-Qur'an ngan cuman emang gitu babari di pohona nya geus katalar kamari mah nya teu disana poho deui babari ngarep babari oge poho tak lamun kapungkur mah emang ditalalar Al-Qur'an nya lamun urang hayang memperkuat daya ingat urang lobakeun maca Al-Qur'an nya memperpaseh lisan urang kitu nya lobakeun kana maca Al-Qur'an sabab perkana tina Al-Qur'an luar biasanya yarzuqu rizqo lamun dibuka mah urang kitu nya faidahna maca Al-Qur'an luar biasa duit di wiridan sebenarnya da samemeh digelarkeun wiridan ge kuduna mah Qur'an heula nya tah geus beres urang maca Qur'an kakara menuju kana wiridan istighfar tasbih kudu samemeh wiridan teh Al-Qur'an heula kan kitu ditandana salatinya Fatihatul kitab Al-Qur'an lain Qur'an nya urang maca sabada Fatihah Qur'an lain Qur'an nya takakara zikir nya zikir mah bebas emang nagenya ngan pangutama-utamana zikir la ilaha illallah nya pang alus-alusna muji ka Allah subhanaka la nusi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika alhamdulillah tata tanya tapi loba ninggalkeun tanya maca Qur'an nya pada mah teu kudu ngeuneuh teh mah nya lamun urang apal kana hadisna nya jigana bakal ninggalkeun wirid ngaguguru Al-Qur'an geus puguh-puguh emang Al-Qur'an mah nang ladang diajarkan nya dileutik mimiti urang ditanamkeun kudu jadi kolot urang sabab kolot urang na muslim mimiti dihasupkeun teh ka pangajian di pangajian teh diajarkeun supaya mengenal huruf Al-Qur'an perjuanganna emang hese urang hayang apal kana Al-Qur'an teh hayang bisa lancar teh emang hese mantep Yasin ge lancar bubuhan sering dibaca Fatihah lancar nya
jeung urang geus teu asing di populer di ngadengal pilaku sabab sering dibaca ulhu falak binas. Dan nu sejen oge ayat nu sejen ku sering dibaca mah bakal kitu sarua ngageleser gitu geunaheun. Jika namun urangnya dibuka gitunya kana fadilat atanapi kana keutamaan keistimewaan urang maca Quran di batan sejen sabab zikir anu pangutama-utamana nya saenggeus urang ngalaksanakeun salat teh nyaeta maca Al-Qur'an sabada tauhid teh nyaeta maca Al-Qur'an terus Al-Qur'an karena kalimat la ilaha illallah seueurkeunana jeung kalimat istighfar shalawat terus karat tasbih nu sejen nya guna mah Al-Qur'an heula pusat perhatianna sok rajinkeun budak teh keneh nya nek ayat 2 ayat sering disampaikan nek ayat 2 ayat nya sama dua makro keur hoream oge atuh muka-muka heula kitu tingalian meh hungkulkeun deui maksudna naon jeung melatih ulah percuma ulah nyebutkeun percuma atuh sia mah cenah nyakal Quran kita dibaca kok dibukaan we hungkul kitu keun bae batur mah teu nyahoan urang keur ngalatih diri misalkan sinadae maca Quran keur hoream ye cabah hungkul nya ngalat tingalian we hungkul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Hoream nya geus we tingalikeun heula. Tingalikeun aya nu nek ningalikeun we. Nek ningalikeun nek nyabak we hungkul. Tah engke ge bakal tertariknya. Selatih saayat teh lah aya nama 2 ayat. Shadaqallahul adzim sirian urang. Tak aya urang kegiatan harian dina membaca Al-Qur'an ya tak engke geus juz 15 bakal aya motivasi diri deui aduh hayang buru-buru tamat tah kitu nya geus mulai bakal terlatih diri urang kana resep nya sabab naon oge lamun teu dipaksakeun teu dilatih nya teu diwowol-wowol ku sorangan nya moal bisa sabab urang ge baheula titah maca Al-Qur'an teh bubuhan dititah kolot dititah ku guru nya tah ayeuna mah kudu dititah ku sorang kitu keleutik we urang dititah tah enak mah nitah sorangan kana diri urang aya tu urang maca Quran awak teh ajak Talah kitunya jadi maca Al-Quran panglobana Mu'ad bin Jabal teh min Mu'ad di hadal hadisil adim kana ieu hadis anu agung patamal maka kudu mikir-mikir anjeun ayyuhar ragib jalma-jalma nu raresep fil ilmi dina ilmu hadhil khisali kana ieu pirang-pirang tingkah wa'lam anna a'damal asbabi fi rusuhi hadhil khaba'is fil qalbi talabul ilmi bi ajil mubahati wal munafasati wal amiu bima zalin an aksari hadhihi lisan. Nah coba sing nyaho anjeun cek Imam Ghazali sing apal anjeun sing terang anjeun kanyahokeun kumaneh anna a'tamal asbabi kana sanyanyana pang gede-gedena pirang-pirang sabab piruhusi hadil qabais dina kumancebna ieu perkara anu goreng fil qalbi dina hate saha talabul ilmi nyeta anu talab ilmu alias santi di ajlil mubahati karena arah-arah keagungan hayang urang diagungkeun ku batur ta eta teh hobais nya mancep aya hayang arah-arah mubahah nya ngarasa diagungkeun gitu itu termasuk hobais fil qalbi talabul ilmi. Padahal tong diharap begitu. Emang orang keur ngarep keur nuturkeun kana jalan kagungan itu. Tapi tong diharap-harap kagungan itu. Sabab urang teh keur ditendeun kagungan mantak resep kana ilmu.
Ngan kari lempengkeun hayang diagungkeun kudu ngagungkeun kana ilmuna di ajlil mubah karena arah-arah keagungan eta qobais fil qalbi qalabil ilm wal munafisah ti awal mukadimah kan emang geus jadi bahasannya Imam Ghazali ieu nu bakal jadi bibit buit penyakit menjadi santri ieu mubah mantap emang mubah munafisah ya munafisah teh naon hayang alus sorangan ulah batur gitu ngarasa alus we sorangan batur goreng aya perasaan gitu kita munafisah qobais jadi usahakeun latih diri urang supaya urang dina posisi terendah paling terendah ya posisi rendah paling terendah teh sok sanajan tadi teh bisa sok sanajan urang teh tadi mampu sok sanajan urang tadi teh urang nyaho nah gitu nya urang kudu saolah-olah teu nyaho teu bisa teu mampu ya untuk menghindar tina sifat eta munafisah nya tina terhindar munafisah sifat anu berbahaya dina hate munafis jadi ngarasa hayang alus sorangan batur henteu aya perasaan diri alus batur goreng gitu eta penyakit munafisah penyakit anu berbahaya cek Imam Ghazali fal amiu bimazalin an aksari hadhihi risali maka ari jalma anu bodoh bimazalin eta jauh an aksari hadhihi risali tina kalolobaan ieu pirang-pirang tingkah itu nya wal muttafaqihu jeung ari jalma anu ngarti eta mustahdipun ngadeuketan lah kana eta pirang-pirang tingkah tadina di jalma nu bodoh mah bersih teh eueuh sifat mubahah eueuh sifat munafisah nah deuketna naon di jalma-jalma muttafaqih jalma-jalma nu ngarti jalma nu bisa ya mustahdipun ngadeuketan kitu tah eta kugodana jalma nu pinter mah jalma nu bisa jalma nyaho jalma nu berilmu ya aya li azlil mubah jeung munafisah alamiu da cek Imam Ghazali ya ari jalma nu bodoh mah eta bersih jauh tina sifat-sifat eta teh nya boro-boro ngarasa diri hayang diagungkeun dirina ge hina boro-boro manehanana hayang alus dibatur da batur ge nyahueun urang mah jalma bodoh ya mentak jauh tina mubah jeung munafisah kitu ngan ngadeuketanana mutafaqih mustahdifun laha wa huwa mutaridun lil hilaki nah dina jalma anu ngati nya tak ieu emang jero wasiat Imam Ghazali ka santrinya sabab santri keur nyiar ilmu sabab santri keur nuntut ilmu nya sabab nu ngaranna ilmu mah bisa ngagampangkeun nya mustahdifun ngadeuketan nya ngadeuketan naon eta panyakitna daripada urang melak parete eta jaradi juku teh jadi pelak oge itu aya rasa urang alus dibatur aya boga rasa urang mentah teh mah kitu ngarasa agung laha wa huwa mutaridun lil hilaki teh ngadeuketan nya pirang-pirang tingkah eta teh halna ieu mutafaqih mutaridun eta anu madap lil hilaki kana kacilakaan gitu jadi ngasongkeun diri kana kacilakaan sabab dinten teu urang kudu cekas tauhid ketika urang dibere paham dina ilmu eta nu mere pahamna Allah nya sok dibaca kurang doana oge nya sok dibaca Rabbi faqihna wa faqih ahlana ya Allah muga Gusti ngartikeun kabeh tak urang ngartina ge menta anu boga ngarti jadi urang lamun teh mah dibere ngarti dina ilmu eta urang keur katitipan da asal urang teh bodoh tah titik nama urang teh kudu kana asal al aslu qawiyun titik asal teh urang teh emang bodoh mun teh mah urang ngarti mun urang bisa eta pangabisa pangarti teh emang nang pamenta urang lain nu urang nya lin diakukeun nu urang tapi eta kur mung sakadar
titipan mantena nya anu mercayakeun nya dibere we urang ngarti dibere kan bahasana nya dibere pan urang ngarti dipasihan urang paham kitu nya berarti lamun dibere jeung di naon ngaranna teh dipasiha lain milik urang anu sagemlengna kitu nya berarti asal nama urang teh teu boga teu nyaho da dibere kan. Nah gitu maksudna di Imam Ghazali mah nya jadi urang teh ulah sok mutaridunil hilaki ngasongkeun diri kana kacilakaan mentah teh mah urang geus kacangkem nalkib kacangkem ngelang kitu nya urang dibere ngarti singkah detah mutapaki mustahdifun laha nya eta sok ngintip-ngintip penyakit jaradi munapisah eta jaradi mubaha ibarat jukut anu ngurilingan hiji tangkal anu dipelakan kurang gitu dengan tersendirinya bakal jaradi tak buru-buru kored kurang ya sehingga balik di kana asal mesti kored mah bersih deui nu jadina dengan ilmu Allah nya nu bisa ngartikeun Gusti mantena gitu. Gitu jadi eta nasihat Imam Ghazali anu kacida pisan kurang kudu diperhatikeun bisababiha kalawan sababna eta tingkah pangdur. Nah maka kudu ningali kudu mikir anjeun kudu terbuka anjeun pangdurnya rasakeun heuk nya tingali heuk ayyu umurika ya naon umurika ayyu umurika naon pirang-pirang perkara anjeun eta ahamu anu leuwih penting naon nu leuwih penting di urang atata alamu fokusna eta ya belajarna anjeun fokusna urang belajar nya dina bidang-bidang naon lagi belajar ya sabab nu mere paham jeung nu mere ngarti ngarep bisa na malin urang mung sakadar diajar belajar aifiyatal adri kana tingkah ngajauhan min hadhil muhlikati dina ieu pirang-pirang anu mantap nyilakakeun kitu nya lamun dipapad ta ku urang ngaranna mubahah ngaranna pisah nya moal jadilah tatangkalan anu dipelak urang moal jadilah ilmu anu kurang dituntut lamun tah teh mah eta mubahah jeung napisah teu buru-buru urang dikoret mencara dikoret teh mah nya wa tastaqilu jeung katungkulna anjeun fokusna anjeun bi islahi qalbika kana ngabersihkeun hate anjeun ya dibersih-bersih ke kotor oge nya naon sababna kudu dibersih-bersih nu ngaranna ge gudang nu ngaranna ge bangunan nu ngaranna imah pasti kotoran masnya setiap hari aya ente kan boga di kebongnya kamar kira-kirana bersih moal salilana moal aya wae kotoran tah kitu juga hate sarua nya moal bisa bersih salilana nya ajana saya eta mah geus bersih moal bisa nya diri barat bangunan gitu. Aya deui cukut oge jadi deui beuteung entekeunnya nu asal subuh lapar deui kan gitu. Ya mendakan disebutna mujahadah gitu. Terus-terusan urang ngabersihan jeroan. Ya, jeroan anu aya dina hate. Bersihan ya urang gitu. Ulah awak we nu dibersihan gitu. Atau ge sarua perlu dibersihan. Sabab eta penyakit-penyakit bibit-bibit duitna nu aya dina teh penyakit anu kararitu bislahi qalbika nya dia moal mustaqil eueuh nya da aya hendak disebut oge ujub aya takabur aya buru-buru koret teh kitu cenah eta mah geus ujub teu takabur mah bisa tangaranna ge penyakit datang wae penyakitnya ngaranna jukut kamari teh geus dikoret jadi deui kitu entak urang kudu siap alat tujuh ngabersihkeunana siap awak tujuh ngajagana siap istiqomah dina terus urang memeliharana mun teu dipelihara gerak gampung ya
bawa orang. Itu bislahi qalbika wa imarati akhiratika jeung ngaramaikeun akhirat anjeun. Semangat urang teh geus poho ka akhirat, inget deui gitu. Urang teh isukan buat maut nya. Ketika orang-orang yang geus poho kana maut, inget deui kana maut akhiratika. Amun teh mah isukan maut ku malak munkar meunjung nakirnya urang teh ditanya. Jadi diramekeun. Lain digomreng-gomreng akhirat teh. Tapi dirame-ramekeun urang tapakurnya teh mah aya nu mah dararasaan urang moal maut kan gitunya. Padahal mah eta teh cenah mikir dina kajadian aya nu moal. Nya kudu aya perasaan urang duh kuatingnya isukan pageto urang teh nya leungitna kontrakan cabut kontrakan kembali di nya ka alam baka. Itu kan alam kewenangan nya. Jadi urang emang diberi kewenangan fa alhamaha fujuraha wa taqwa naik fujur heug rek takwa heug. Kieu alam kewenangan kan kehasilna meureun urang kudu tanggung jawabnya imarati akhiratika ta lamun engke mung akhir paring mung tanggung jawabnya mung hese jayeuna mikir-mikir jayeuna tangke hampang lamun ayeuna poho engke berat nya mun milih mana nya wa imarati akhiratika amil ahammu anta mal qadin. Amil ahamu atawa naha anu leuwih penting teh eta taqudo tandang anjeun ma'al qaidina sarta jalma-jalma anu tarandang kabeh. Kitu nya patat lubu maka neangan anjeun minal ilmi kana ilmu ma perkara ari eta perkara ilmu eta sababu ziyadatil kibri jadi sabab tambah takabur wariyai jeung ria wal hasadi jeung hasad wal uzbi jeung ujub hatta tahlika sehingga cilaka anjeun mal halikina sarta jalma-jalma anu carilaka kabeh gitu. Namun urang teu fokus kana ngaislahkeun hate urang sabab hate urang teh nu nyetirana urang moal bisa maturnya ayeuna ngaramekeun urang akhirat urang atawa naha penting atawa henteu urang anu bisa nyetiranana nya lamun tah teh mah urang tandang jeung jalma-jalma nu tarandang kabeh nya meureun urang teh nuntut kana hiji ilmu mah huwa sabab ziyaratil kibri ieu perkara jauh sebab tambah takabur nya dia hasad ujub hatta tahlika sehingga cilaka nama al halikina sarta jalma anu carilaka kabeh itu. Wa'lam anna hadhil hisali minasalasi min ummahatil khabaisil qulub. Nah, Imam Ghazali ngabejaan ka urang sadaya nya sing terang anjeun anna hadhil hisali kana sanyanyana ieu pirang-pirang tingkah minasalasi tina anu tilu teh ieu mana min ummahatil khabaisil qulub eta tina pokona pirang-pirang kagorengan pirang-pirang hate goreng panggoreng-gorengna hate nya dina risalah dua ilmu aya nya karangan Habib Usman nya terus dina karangan Mbah Sempur aya eta sami hadisan dipake ieu nya panggoreng-gorengna tingkah pokokna lah asal pokok sakabeh kagorengan hate nyata nu bieu mana ria ujub takabur
dia ujug takabur walaha magrosun wahidun jeung eta tetep ka anu tilu eta hiji tempat melakna gitu. Jadi berurutan hiji we beunang kabeh we aya tatangkalet jaradi kabeh gitu. Antakan buru-buru di koret jadi di koret jadi di berdedi kan gitu kumaha lame temannya aya di koredi. Nah eta teh lamun digambrungkeun mah teh di koret-koret teh di istighfaran ya bakal ngabakeun kena nya memperhambat karena pertumbuhan iman urang. Nah, gitu jadi iman urang teh leklok kitu nya ari gambrung. Kira-kira nah halus mah tanggalan mah hal balamanya. Mau tadi berakan acan mah gitu kamlung juga ruksak juga tangkalnya bila kalian buat rumah buana lebet ya meureun da diurus. Nah ieu mah saeutiknya meureun da gamlung kan kitu nepikeun ka ciri-ciri acan buana oge tak kitu maksudna Imam Ghazali nya dina hal ieu. Jadi supaya orang terus mujahadahnya ngurus hati urang nya sabab eta penyakit selalu datang selalu ada nya walam anna hadiri solilah lamun tah teh mah teu diurus nya bakal jadi kronis kan geus kronis mah teh kana awak geus kana kronis mah walaha makrasun wahidun jeung eta tetep kana anu tilu eta hiji tempat melakna wa huwa nan anu timbulna tina anu tilu teh cabangna mun teh mah urang melakna dina teh hubbud dunya rasap kana dunya gitu mentak urang digieun bahan eta hubbud dunya resepna ulahna dunia nama teu puna naon. Imam Ghazali Imam Junaidi jelma anu boga dunia unggul kitu nya tapi mung sakadar dina leungeun teu dina hate tah lamun geus bahasa dina hate mah hub berarti tapi lamun dicekel unggul nya Nabi Sulaiman oh nya bukan dunia gitu nya keulahnya anu kapungkur jadi raja oke orang-orang terkemuka dina agama tapi henteu dugikeun kana hate dunyana kusakadar dicepeng humpul tah eta mah lain hub nya lain hub berarti eta mah berarti wasilatud dunya anu bikuati dunya ilal ibadah dikuatil ibadah kusakadar digieun taraje humpul sakadar digieun wasilah hungkul digieun syarat hungkul ya digieun syarat hungkul jadi alus nama digieun syarat tong digieun hub halus pek dan ulahkeun mah hubna sabab hub mah ke bakal mencabang kana penyakit tadi teh cek Imam Ghazali nya nu tilu tina hubudunya wala mabrasun wahidun miti nya sepesepeng bakal aya ria ujug takabur hasad kalau de nya tumbuh ku dunia mah sabab pohonna eta batang kuat akar kuat dunia jadilah ibu jadilah hasad jadilah ujug gitu nya walidalika kulantaran nubudunya eta tempat melakna kacilakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin hubbud dunya diresepna kana dunya eta ra'su kulli khati'atin pokona tiap-tiap kesalahan jadi lawang-lawang kasalahan teh emang kata remo itunya geus aya hub mah poe geus aya resep mah jadi mati teh kan geus aya resep mah
nya ngaranna resep nya ngaranna cinta buta mata hati segalana kok rasa dunia milik sendiri kan gitu nya bahasa jadi buta mata hati taman taktik Imam Ghazali na hubnanya anu maksud di dieu itu jadi eta cabangna pokokna setiap kesalahan di dinya sabab aya resepna dunya misalkan ente mah urang ngajar atau urang beramal karena sesuatu dunia tujuanana gitunya eta mantak cilaka kan brus nya cilaka teu karasa henteu kana dasar kana ngalaksanakeun ngajungjung ngagungkeun parentah Allah gitu. Jadi ti koleset eta mantak hubna nu ulama ya. Tapi laksana mah halus ngan hubna nu ulah ya. Jadi laksanakeun mah laksanakeun ngan ulah aya eta hubna kitulahnya Imam Ghazali wa ma'ahada jeung satakitu hada mangkari padunya maka ari dunya teh eta mazra'atul akhirah gitunya jadi lempengkeun bahwa dunya mah eta kur sakadar pepelakan tong jadi tujuan pepelakan ya pepelakan akhirat urang harta atawa amal anu geus urang disodakokeun geus dihidmatkeun kana agama ya etalah kabeungharan urang anu bakal kasampeur jaga anu bakal ngilu eta dunya sabab eta dunya dipake taraje pikeun ngajul kana karidoan Allah tapi lamun sabarikna kana tujuan urang ngumpul kana dunya gitu eta dunya bakal jadi ngabeulit ka urang diri ibarat orai ya ibarat dibeulit orai mah nya urang nu paeng nya urang nu cilaka gitu nya jadi urang nu cilaka ya lamun aya hukmah jadi ibarat orai dunya jadi ngalebok urang gitu jadi maco tapi lamun dunya dipake taraje akhirat ya eta jadi kabeungharan jadi cengcereng sok sanajan misalkan ana loba tapi saeutik acan dina hate urang kur sakadar hanya ayat tujuan gorod untuk ngajul ridho Allah kur sakadar tujuan hayang menang ridho Allah sabab dunya eta teh nah eta mah bagus ya jadi mazroah jadi pepelakan ya anu bakal kasampeur deui ka dunya gitu paman aqada minad dunya biqadri darurati liyastaina biha alal akhirati paman makari sawe jalma aqada nu nyukang ye si jalma nu nyanak ye si jalma minad dunya tina dunya biqadri darurati kalawan saqadar pangabutuh liyastaina kana supaya nulungan ieu si jalma biya kalawan eta dunya alal akhirati kana akhirat padunya maka akhirat ta dunyana eta mazra'atuhu tempat pepelakanana eta si jalma tempat pepelakanan panen urang sakeunana urang rek nulungan ai di jalma duh nya terus jalma teh butuh nya kana dunya teh sedengkeun eueuh pamuntanganana tah urang teh diteangan saha nu bisa nulungan ka eta si jalma nya di pikiran urang teh diperjuangkeun urang tah neanganan dunya teh eujeung nyalametkeun batur sakeun eujeung nutupan kana kabutuh batur ya itu jadi mazroah bagus kamanya jadi pelakan sanajan urang mah teu ngarasakeunana sabab aya tujuan anu alus ya tujuan anu hebat ya sehingga jadilah eta ladang urang engke panen di akhirat kang ngarasanakeun
boroding di akhirat di dunia ge bakal urang ngarasakeun ngana hikmahna tina dunya eta. Tina dunya eta padahal makan teu sapira misalkan butuhna mah sakoda dunya jeung meuli pangabutuhna teu sapira teu sagunung Uhud acan kitu teu pisan sagunung Uhud acan. Tapi eta si jalma teh salamat nya ku sabab dunya eta teh tak urang anu ngusahakeunana padahal mah urang lain nulungan teu urang teh maksudna secara naon ngaran teh nulungan secara ti urang teu kan ku sabab urang nunjukeun ka batur aya nu bisa nulungan manehna ku sakadar jadi pelandara ta eta dunya teh nyalametkeun urang sok sanajan teu didahar dunyana urang teu ngadaha kitu nya jeung nulungan batur teh tah eta teh disebutna mazruah nya mazruatul akhirat sapertos kitu. Jadi amalan anu bisa eta urang nulungan batur ku dunya nya sedangkan misalkan orang boga dunya aya dunya nya misalkan anu boga dunya eta anu boga dunya bakal bisa nulungan anu butuh dunyana. Nah urang teh disambungkeun nya tujuan urang kanengan dunya tapi urang teu kena kana hub nya teu kana hub teu kena kana resep sabab dunyana emang dipake taraja eta mah pikeun ngajul kana karidoan Gusti Allah. Nah gitu mantakan diri ki musannif nuntungan gitu waman arada dunya liyata'amma biha padunya mahlakatu fahdi nubdatun yasiratun waman arada jeung ari sae jalma nu ngarepkeun eta si jalma dunya kana dunya liyata'amma liyatana ama supaya nikmatan eta si jalma biha kalanta dunya padunya makari dunya eta mahlakatuhu tempat cilakana jalma-jalma. Jadi hayang sesenangan unggul tujuanna ku eta dunya nya lain kana jeung hayang nulungan batur nya ku sakadar hayang ngeunangan sakadar hayang hehebatan kitu nya eta mahlakatku dunya eta nyilakakeun nya dunya eta tempat cilakana eta si jalma anu dipake eta si dunyana ku sakadar nikmatan hungkul. Nah mantakan urang perlu dipertimbangkeunnya perlu dipertimbangkeun padunya malakatku eta dunya bisa jadi ngajul kana karidhoan Allah oke eta dunya bisa ngabulit ka urang maco ka urang kitu nya ketika urang salah ngagunakeunana jeung salah tujuanana tah mentak anu perlu mah urang ngabebener tujuanana nya ujung naon ujung nulahkeun dunya eta supaya bisa kana ngajul karidhoan Allah. Gitu pahadi nubdatun yasiratun tah ari ieu eta anu dicarioskeun sorry Imam Ghazali eta nubdatun sabagian anu saeutik min dohiri ilmi taqwa dina dohirna ilmu taqwa nya mantakan namun urang enta dunya nya pikiran heula urang ujung naon dikaitkeunana supaya eta dunya teh digieun kana karidhoan Allah. Ulah gampang urang enta dunya bari jeung eta urang can dikaitkeun kana tujuan anu mantap ngajul kana karidhoan Allah. Gitu. Umpama ya Allah misalkan abdi mudah-mudahan Gusti ngagampil supaya abdi teh gampil kana dunya teh bari kana dunya teh. Nah, kaitkeun ku urang teh ku saborang geus menta dunya nya kaitkeun kana ngajul karidhoan Allah. Eta dunya ku abdi nek dipake kana karidhoan Gusti nya sabab geuningan urang belajar oge kitu nya butuh fasilitas. Ujung naon ngaran teh? Ujung ngajar kana karidhoan Gusti nya
fasilitas untuk belajar, fasilitas untuk agama, belajar agama, fasilitas untuk ibadah nya ngabutuhkeun Gusti kana dunya nya oge fasilitas jeung ngabantu menetema jalma anu butuh. Nah gitu. Eta kurang dikaitkeun ka dinya. Namun ketika urang geus wani-wani ngenta dunya eta nya wani-wani misalkan ngenta dunya Gusti bi teh hayang boga ya yang memberi tak kaitkeun karingaitkeun supaya ulang ngabeulit eta dunya kana diri urang. Sabab geus dibeulit komo dipacok, waduh. Soak bos. Dikana pingsan 1000 tahun. Ya. Pingsan 1000 tahun. Ya, namun ketika urang geus dipacok nu ngaranna dunya, sabab dunya mah kejam. Ketika geus ngadatna nya salah make liri barat mau nya ngacak-ngacak ya ka jalma anu ngagangguna. Gitu. Eta lah dunya. Tapi dunya bakal bisa jadi lindeh lamun eta dunya emang dipakai kana karidwan Allah. Ya. Bakal senengan dunya. Sok sanana misalkan saeutik urang dipake karidwan Allah eta dunya, senengan dunya. Bakal bebe jadi eta si dunya teh kana sajana. Alhamdulillah di dieu mah betah euy dipake kana karidwan Allah. Tes di dunya teh ngomong. Sakena ente gitu nya ngaluarkeun duit jeung meuli kitab. Duit teh alhamdulillah Gusti gitu abdi dipake kana karidwan Gusti. Abdi kieu mah rek manggil babaturan abdi eta duit emang teu ngomong. Atuheun bari ngadoakeun abdi ridho dipake ku maneh pake kande ngajul kana karidwan Allah jeung meuli kitab jeung meuli meuli fasilitas ibadah. Nya keun urang-urang goroan babaturan urang jeung nulungan manehan padah teu kadenge. Eta dunya teh padah teu kadenge padahal saeutik. Tah ketina saeutik teh bakal loba nya. Pas saeutik bakal loba. Aya we ketika kebutuh urang insyaallah bakal aya pertolongan tina dunya anu urang dipake hade berkah amal saleh. Nya. Berkah amal soleh tina eta dunya dibawa kurang kana hade sarua didaun. Tapi eta dunya lamun tatema eta dunya na teu dipake kana karidwan Allah nya pake maksiat kudu pake sesenengan kana diri urang ngalana eta dunya. Gusti abdi mah teu betah lah hayang kabur buru-buru gitu nya. Eta si dunya teh nya jadi mungan teu betaheun tok sakumaha ge nya teu betaheun teh sadunya. Lila arindit geus disebutna bangkrut. Bangkrut nu asal aya jadi eueuh taman hati-hati sabab urang keur diplakeun di alam dunya kudu kenal dunya teh eta makhluk Allah anu bisa senang eta dunya lamun nya ku urang dituntun eta dunya dibawa eta dunya kana karidwan mantenna. Tapi eta si dunya bakal ngamuk sabab dunya eta ciptaan Gusti Allah nya lamun tatema eta si dunya kur sakadar dipake atas nama kesenangan urang hungkul. Tah eta cek Imam Ghazali yasiratun min dohiri ilmi taqwa tina lahirna ilmu taqwa wa hiya ari bagian anu saeutik eta nya bidayatul hidayah mimiti petunjuk. Fa in jarrabta maka lamun nyoba anjeun najrib anjeun itu kalawan eta bidayatul hidayah nafsaka kana awak anjeun waat ka jeung nurut awak ka anjeun alaiha kana eta bidayah fa alaika tajuk tulikeun ku maneh. Dik Imam Ghazali bi kitab Ihya Ulumuddin tu karangan urang abobreg tuh cenah 40 jilid ngaranna kitabna Ihya Ulumuddin pek yang tuluykeun tangan ieu mah mung sakadar imam mung sakadar cenanya tina lahirna ngalahirkeun menciptakeun ilmu taqwa kitu
dina ieu kitab Bidayatul Hidayah. Jadi ngaranna ge bidayah kan nya. Aran bidayah teh pituduh hidayah petunjuk. Tah lamun hoyong lebih lebar tuh tingali karangan urang Imam Ghazali nya. Ngan jigana ting kaumuran ting moal kitu nya. Naosna kana eta mah luar biasa adanya pandol jeung geus mogoknya sakieu ge. Terus nya subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.